A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuk kamari perkawis masalah mikeun zakat eta aya mustahikna henteu asal mikeun bae, terutama ulah eta zakat teh dimikeun kana ka Kangjeng Rasul jeung tina keturunan atau keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah cenah zakat ya. Tah ayeuna ge sarua nerangkeun masalah zakat anu ulah dibikeun ka saha deui ieu. Saur ulama au gonin asal nama walau aqtohal li gonin lam yaqo aniz zakati. Lamun seseorang berzakat dibikeun zakatna ka jelema beunghar, maka zakat tersebut hukumna teu jadi zakat. Jadi mun zakat ulah kanu beunghar terjadi zakatna, ketika terjadi maka dihukuman berarti encan zakat, teu sah zakatna. Nu mana jelema nu beunghar ieu nu ngaran haji beunghar ka ake makana ngaran haji ge di mana kamlang ieu itu bebas ditinggal-tinggal ke lawan lagi molong bae intinya pada leunghar. Jelema beunghar teh saur ulama, menurut ulama fikih teh adalah tina mazhab Syafi'i tentuna man lahu kifayatul umuril ghalibi alal as-sahih. Menurut kaul yang lebih sahih, kaul paling unggul geus pokona mah adalah jalma anu memiliki bekal anu cukup untuk saumur hirupna anu kaprah. Saumur hirup anu kaprah. Emang umur nu kaprah sabaraha tahun? 60 tahun. Kaprah-kaprahna umur manusia ti umat Kangjeng Rasul teh hanya ukur 60 tahun. Kaprahna tah berarti lamun aya jelema umurna kiwari geus 60, komo geus 62 63 eta mah bonus. Geus geura siap-siap meuli kain kapan? Ai kula wadang karang 12. Mas geus pusingan amat Mas. Tenang Mas. Santai panambalah. Malawaka kiamat lamun tahu can baruleut. Kiwari tahu geus buleut can. Geus nya, geus tahu bulan nih. Digoreng lagi dadakan ya dulu. Ya Allah, para dulu tenda urang lamun diberian umur geus lewat 30 geus ulah loba seuri hirup teh. Pan seuri atuh. Ai geus naon atuh? Geus kudu loba ceuri mempersiapkan diri pikeun balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Komo urang nu jadi bapak-bapak mah Kang Komar, ya Allah. Nu jadi salaki, nu jadi bapak kiwari Mang Mahyubi, Mang Apung urang. Tanggung jawab salaki teh berat, tanggung jawab ayah teh, bapak teh, abi teh berat. Dulur urang kabehan teh bapak-bapak khususna ieu. Berat di duniana, berat di akhiratna. Di duniana berat, urang teu meunang henteu kudu berusaha nyiaran nafkah. Teu meunang teu manggih tanggal poe. Geura bae teu manggih saminggu, balik. Bener. Teu meunang teu jeung teu meunang kurang deui. Sing hade. Di dunia mah takos kitu. Encan tanggung jawab di akhiratna.
Mana berat tanggung jawab urang di akhirat nu jadi lalaki dulur sadayana. Pertama, dosa istri urang dibebankeun ka urang. Dosa-dosa istri urang kabehan nu geus boga pamajikan bapak-bapak nu di pesantrenan tuh sadayana eta urang kabeh dosa istri urang teh dibebankeun ka salakina ka di poe kiamat. Nu kumaha ta urang kitu? Geus mah dosa pamajikan dipasrahkeun bebanna ka urang nanggung jawab. Dosa anak-anak urang dipasrahkeun ditanggung jawab ku urang nu jadi salaki, nu jadi bapakna. Berat tah teh kos kitu. Berat mangkaning anak urang lagi tiwari ngaromekeun HP bae TikTok. Dorang kamalulu. Juk mangkaning anak urang lagi mun sakola awewe geus tara make jilbab. Bener teh ngumbar aurat dan seterusnya. Maka urang menjadi bapak bakal kabingungan di poe kiamat mikulan beban. Kurang di dunia tanah kurang sakabeh kahayangna diturutkeun disubadanan. Tapi karena kurang teu diarahkeun kana agama, akhirna anak kurang berbuat dosa maksiat, baik nu diketahui maupun nu teu diketahui kurang menjadi kolotna, kelak pada hari kiamat ditimpahkeun beban dosana ka urang nu jadi bapakna. Masya Allah, mun ingat kalinya yang cerik ulama pribadi. Terus selain ti dosa istri urang dibebankeun ka urang, dosa anak urang dibebankeun ka urang, ditambah ku dosa urang anu loba deui. Benar tak? Tadi memikir apa itu kan dosa majikan yang dosa anaknya, dosa urang anu kaberangan bae samun hirup salat subuh. Ya, jeung dosa-dosa urang geus macem-macem ta dosa urang teh, terutama urang dosa nu aya patali jeung hate urang selama ieu kapapada. Eta kan ya Allah ya Rabbi, beban urang masing-masing eta dulur di poe kiamat eta. Laju kari-kari urang umpamana kiwari teu daek sadar diri di usia geus 62 genep 3 komo genep 570 mah teu kiraha deui urang bisa bebersih balik ka Allah gitu. Tadi keur nyerita urang dosa anak dikaurangkeun, dosa istri urang dikaurangkeun, mending istrina lamun hiji. Mun istrina 2, 3, 4 pikumahan eta urang begitu. Lah tuh biarin aja itu mah disonohin ya gitu sih. Tapi kan eta ketika bicara dosa mah dulur, dosa lamun diukurkeun jeung siksa Allah sagede sireup dosa dihadapkeun kana siksa Allah dibanding jeung panggede-gedena bencana di alam dunia dibanding siksa Allah atas dosa urang leutik cantai kuku-kukuna aja. Umpama kiwari Israel kahuruan, alhamdulillah. Amerika kahuruan, alhamdulillah. Kos neraka cenah kos siksa kos dibanding jeung dosa urang di dunia, terus ke disiksa di ditu. Jeung seudeuh anu aya di Amerika jeung Israel can ngabandingan naon-naonna. Gedean keneh siksa nu terjadi di akhirat atas dosa nu pangleutik-leutikna nu dilakukan keur waktu hidup di alam dunia. Jadi urusan dosa siksa di akhirat mah geus teu bisa dibandingkeun jeung bencana nu terjadi di alam dunia. Sadahsyat-dahsyatna bencana di alam dunia dibanding jeung siksa tina dosa nu pangleutik-leutikna di alam dunia di akhirat dibalasna can saparona acan, can 5% acan. Udah dahsyatna siksa dina poe neraka. Kaguayanan itu urang sing hade tikiwari. Bicara deui tadi urang umur umat Kangjeng Rasul teh ma baina sitin hanya ala kadar pada jarak 60 tahun urang teh. Euy kiwari cek Mang Komar nya geus 59 tahun 11 bulan 29 poe. Tah
Hartina kaumuman umur nu kaprah ti umat Kanjeng Rasul teh cuma ukur 60 tahun. Jadi nu ngaran jelema beunghar teh adalah jelema anu boga bekal harta anu cukup pikeun saumur anu kaprah. Umur kaprah 60 tahun. Kiwari aya pembagian zakat. Mang Komar ditanya, baraha mang umurna? Abdi 55. Berarti tanya Mang Komar, kira-kira boga duit teu Mang jeung jarak 5 tahun ka hareup ka 60. Paham teu? Jadi umur 60 kan nya ayeuna umurna geus 55. Teu benerna pembagian zakat. Ditanya sabaraha Mang umurna? 55. Oh 55. Terus kiwari boga duit teu? Alhamdulillah sanajan teu boga duit tanah mah hektaran. Gitu. Tapi sanajan cenah tanah hektaran ge teu buru-buru bisa kajual. Ya ala kadar kula teh boga bekal kecukupan sedikit baheula urut bisnis baheula aya cenah tabungan di ATM jeung 5 tahun bae mah geus moal kudu pusing. Maka etalah nu disebut jelema beunghar. Jadi boga duit cukup untuk sesa umur nu 5 tahun tadi ka 60 maksudna. Nah, jadi disebut umur galib 60 teh dihitung kiwari umurna sabaraha. Mun umurna 50 boga teh jeung 10 tahun ka hareup tanpa repot-repot kayak gitu deui boga berarti beunghar jelema eta. Gitu. Kiwari umur sabaraha? 59 tahun 11 bulan. Berarti sabulan deui ka 60 mohon. Boga teh kiwari 10 juta mah boga beunghar berarti. Kena ka 60 tahunnah nyana boga bekal jeung nyampe ka 60 tahun. Kumaha mun umurna leuwih ka 60 kali itu eta mah teu kahitung. Gitu. Mun miskin bae sanes 60 bere, mun beunghar keneh ulah. Gitu ya teman. Jadi mengujina ka umur nu 60 nu kaprahna. Oh masya Allah itu tak orangnya. Mudah-mudahan urang kabehan para jamaah muhalaladir petinggi khususna berapapun umur kiwari nalika kakolotnakeun mudah-mudahan sing diberean sararudi hartana masing-masing. Amin ya rabbal alamin supaya urang boga bekal anu cukup pikeun urang saumur hirup urang mun teu mah panjang keneh 70 80 mudah-mudahan urang teu repot-repot amat nyiaran nafkah pikeun keluarga masing-masing. Tak kitu jelema beunghar. Wakila tak jadi jelema beunghar teh ulah dibere zakat mun jelema tersebut punya bekal untuk sasesa umurna menuju 60 tahun teh. Ngayungnya. Wakila dikatakan nu disebut jelema beunghar teh ceuk hiji keterangan mah man lahu kifayatu sanatin. Jelema anu punya bekal cukup untuk satahun doang ceuk hiji keterangan mah. Tapi mah kaulna kaul dhaif gitu cenah. Jadi jelema beunghar mah kieu ayeuna tahun 2025 misal Januari umpamana ditanya man boga duit boga. Kira-kira lamun satahun mamang saepna sabaraha? Oh atuh lamun satahun ke rata-rata sabulan 3 juta berarti satahun teh 36 juta. Mamang boga duit kiwari. Alhamdulillah duit mah 50 juta mah ceuk hiji kaul mah teh jelema eta karena boga bekal pikeun satahun ka hareup dugi ka Januari 2026 boga bekal 50 juta maka geus dihukuman jelema beunghar. Ngeun ieu mah dhaif cenah keterangan ieu mah. Cenah duit eta mah teu boga 50 juta mah awil kasbul halalul laiku. ATM mah teu aya, tanah ge teu gaduh tapi punya usaha anu gajina layak untuk bekal umurna selama 1 tahun. Usahanya na ieu ngapoe dagang ngawarung. Mangih bae jeung dahar sapopoe ceuk hiji keterangan mah eta jelema nu boga usaha nu layak eta ge geus disebut jelema beunghar. Usaha naon be nu penting hasilna dianggap layak untuk memenuhi kebutuhan hidupna.
maka eta disebut jelema beunghar. Tah eta kabeh nu tadi diceritakeun geus teu kudu teu meunang dibere zakat. Ngeun ieu mah nu kadua, hiji nu cukup sataun doang, dua nu boga usahaan sanajan layak tetep bae eta mah kaula dhaif, berarti nu ieu mah neuk dibere mah mangga bae teu naon. Saterusna poin pertama nomor kahiji ulah dibere zakat, zakat nu mana bae jelema beunghar. Nomor kedua nu ulah dibere zakat au makfiin bina faqatin qaribin min aslin au far'in au zaujin adalah jelema anu resiko sapopoena ditanggung napakahna ku kerabatna, sakerabat eta orang dekat. Min aslin samisal ditanggung ku kolot bapak. Aya jelema biaya resikona ditanggung ku kolotna, nanaona ku kolotna, maka jelema tersebut anu diresikoan dinapakahan ku kolotna eta ulah dibere zakat. Karena ditanggung ku kolotna dijamin jangan sebelah kudu naon-naon ku aing pokona mah ulah dibere zakat cenah kitu. Au far'in atawa kolot ditanggung ku anak. Resikona mun teh mah abahna mana sabulan-sabulana dibayu dinapakahan punyana 5 juta diberena tah jeung abah mah setiap bulan 5 juta cukup, maka eta abah kolot nu kitu teh indung bapa nu kitu teh ulah dibere zakat ku jelema anu ngabagikeun zakat lantaran geus aya nu mencukupi kana kebutuhan anak. Nah, perhatikan tah santri, mungkin di palapuran mas orang nanyakeun gara. Au zaujin atawa ditanggung ku salakina. Samisal kumaha istri napakahna ditanggung saha? Ditanggung salakina. Maka istri tersebut anu napakahna resikona sapopoe ditanggung ku suamina ulah dibere zakat. Ih paloba cenah kieu ari urang subarere cenah kekeun surahna. Jadi pamajikan anu dicukupan resiko kahirupanana ku napakah di salakina maka eta ulah dibere zakat. Contoh awewena hiji nagita selapina dua sahrini kamari ulah nelpon ka manehanana memeh ngabahas bab ieu. Sabaraha duit cek ulah sapoe dibere ku AA ceuk cenah sapoe 100 naon eta nagita istrina rapi nya sapoena 100 juta maka teu wajib dibere zakat awe kitu. Kos pamajikan urang sarua 100 urang ge sarua 100 tahun buah 100 tahun ya 100 perak bulan orang banyak eta nagita teh 100 juta sampai dulur munah nyawa. Ya Allah berarti sabulan teh 3 miliar. Masya Allah sabulan 3 miliar ku salakina. Makomar sabaraha? Sarua. Leungit nya nolanya. Sahrini sabaraha sahrini 150 juta. Kok kahaji nyawa plus banyak teh rahasia. Sahrini eta 150 juta mangalan. Sarwala kos mangalan 150 juta sahrini. Berarti sahrini teu meunang dibere zakat. Diberi kusanya atau kusalakina gitu si barak teh barak. Nah eta jadi berarti
mun sabulan nyana 4,5 miliar. Atuh pantes nyana mah make gincuna meuni sok meuni nyorot segala pipina bedakna meuni teh duitna nu loba. Urang mah pamajikan geulis hayang ku urang katempona dibere duit teh meuli bedakna ge atuh munasabah ka jelema renyek ge itu kos TV zaman baheula hitam putih. Jadi orang kuduna seperti gitu. Mun bisa mah ta urang teh. Masyaallah kayak ibu setuju ya mungkin main Jawa. Setuju aja macam. Nah, jadi kitunya para dulur sadayana pamajikan anu ditanggung resikona usaha lagi cukuplah geus pokona mah. Eta teu wajib teu wajib. Maksudna teu meunang dibere zakat. Ketika dibere baik terjadi zakatna. Terjadi hukum zakat. Bikhilafil makfi binafaqatin mutabariin. Berbeda lamun dinapakahanana dicukupanana ku sekedar napakah anu sunah hukumna. Contoh anak geus boga keluarga usaha mah boga ngan kadang-kadang eta si anak teh ecan gajihan mah panguluna lalesu eta anakna teh katempo ku kolotna ieu anak aing meureun can garajihan rupana ieu rumah tanggana kajulan ting perengut bae gitu. Kolot nempokeun be nyele incu lulumpatan hayang jajan tukang naon bae teh dibere ku kolotna wah berarti anak aing ye teu bogaeun berarti tah dibere ku kolotna eta mah ngaranna nafaqah mutabari ngaranna. Jadi lain sedekah nafaqah ai kolot ka anak-anak ka kolot mah napakah coba teh napakah tapi napakah mutabari anu sekedar hukumna sunnah lantaran geus barokah usaha geus barokah keluarga masing-masing. Sebalikna kolot ge kolot urang memang boga usahaeun ngawarung mall agen meureunnya boga usaha lah sapoe-sapoena kapanggih eta indung bapa urang jeung nyana dahar jeung nyana meuli lauk asin segalana cukup. Da aya ondanganeun ge bogaeun duit urang nu jadi anak jelema boga deui. Ngeun eta meureun caritana abah urang emak urang keur kabeneran meureun usahana keur ada macet usahana warungna urang nempo abah urang teu boga ku urang dibere dinapakahan tah nu kitu mah napakah mutabari ngaranna. Kumaha lamun sekedar nu dinapakan ku napakah mutabari atuh eta mah lamun sakapeung-kapeung doang diberena teu unggal poe jas kadang-kadang boga kadang-kadang henteu baik anakna maupun kolotna silang gitu eta mah masing-masing boleh menang sah dibere zakat. Kumaha di awe nu tadi sarua bae awe ge gitu maksudna sarua bae kumaha kizaen laga be gede pamajikan opat kaparaban henteu arti tah pan kewajiban apakahna eta istri lan opat tetap tanggung jawab ki zaid ngeun ki zaid kadang-kadang mere kadang-kadang henteu ja pusing meureun pamajikan mun opat 100.000 opat geus 400.000 boro-boro di mana gitu. Maka kadang-kadang mere kadang-kadang teh geus istri-istri kijana itu mah boleh dibere zakat lantaran napakahna ge tidak memadai disalakina. Lam yujzi zalika ani zakat maka teu ngajadikeun cukup mikeun zakat ka awewe atau ka bapa ka anak nu model di luhur tadi nu ti heula mah nu resikona dijamin 100% cukup yakni terjadi hukum zakat ka jelema tersebut. Wala tata'adda bidzalika in kana dafiul malika wa in dhanna istihqaqahu kizaid neuk zakat naon bae pokona malah neuk zakat harta meureun loba duitna 100 juta keluarkan zakatna 2,5 juta neuk disebar punyana ka masyarakat
kunyana eta kunaon singkoh nuga material atau si Cina lah. Jelema miskin misalkan aya si Cina non muslim miskin dibere kunyana. Aya Cina non muslim dibere zakat ku Kijaen. Lantaran meureun anggapan Ki Zaid mah eta singkoh teh sok mamake samping. Kos engkoh Betawi. Ongkoh mah non muslim tapi kadang-kadang sok make samping tuh dibere be kunyana anu nyana punya prasangka yang eta teh sugan teh mah jelema Islam kumaha tamun kitu wala tata'adda bidzalika in kana dabiul mali teu mantak ngajadi hukum zakat merena si Jayet kasih engkoh mere zakatna kasih engkoh terjadi zakat wa indona istihqaqahum sekalipun nyana punya prasangka sugan teh mah si engkoh ieu orang muslim orang Cina maka tetep bae sarajan punya prasangka kitu berarti kasalahan ngaranna terjadi hukum zakatna maka duit nu mesti dibikin kasih engkoh mah anggape mun teh mah zakat 2,5 juta kabikeun cepet kasih engkoh maka tutup deui ku 100 deui bikeun ka jelema Islam urut nu gompal mere singkoh geus teh mah terjadi zakat sumaing kana dabimu eta teh lamun numikeun zakatna nu berzakatna langsung lain diwakilkeun nitah batur Mang Komar nek zakat nelpon ka Mang Ridwan, bos kai mah kula sakedeung kunaon kula ieu poeuna zakat terus pangabagikeun ya zakat kula teu kaur aya urusan di kantor berangkat ieu mana duitna ya geus ngamplopan tinggal mikeunannya oke nah kumaha mun kitu summa in kana dabimu bidonil istiqaqil imama bari al maliku wala yatmanul imam Mang Ridwana pejabat lurah cek Mang Komar pamikeun nya Pak Lurah Ridwan ieu ka masyarakat miskin. Oke. Ceritana Pak Lurah ngaloyok ka unggal lembur ka unggal desana nu dipimpin kunyana dibikeun tah zakat Mang Komar teh ya cenah zakat atas nama Mang Komar. Meureun aya duit nu dibikeun ka orang non muslim. Jaker ngumpul meureun ibu-ibu pan ibu-ibu Cina jeung ibu-ibu lain Cina kiwari mah sarua bae. Oh bedana tuh ibu-ibu urangna nu sarua kos Cina tara make ti bingung jadi hese dengerkeunana. Akhirnya dibere be gitu. Ai kunaon teh balik deui ketemu jeung Mang Komar kumaha beres saha nu ditu bere. Ai ieu datang mah ieu sih. He, eta mah Cina cek Mang Komar. Waduh Cina, atuh kumaha temen kitu. Sedang Ridwan mah sebagai kepala desa. Tah kumaha lamun numikeun teh wakil tegasna Pak Lurah Ridwan atas perintah Pak Komar bari al maliku maka Mang Komar teu kudu ngaluarkeun deui duit pikeun nutup nu urut dibikeun ka Cina. Nah doang sabaraha duit teu kudu ditutup geus bae cenah kajeun. Terus Mang Ridwan ketemu teh kira-kira ketemu teh Mang Ridwan wala yatmanul imam Pak Lurah teu katempuhan kitu cenah cak hukumna ngeunaheun amat cang Ridwan kitu mah ngeun sanajan ngeunaheun bal yastaridul madfu akan tetapi Mang Ridwan kudu balik deui ka Imam Sinci teh Ci mohon maaf ada apa saya baru tahu hukumnya ternyata zakat nggak boleh dikasih ke Enci. Kan saya juga sama Pak Lurah, warga Pak Lurah juga, iya sih, tapi ini mau bicaranya zakat. Terus mau saya ambil lagi, Mang Ridwan teu meunang teu kudu nagih deui. Pas di serangan pajar teh nyoblos kayak gitu. Ya Allah, nagih deui. Cokot deui. Ai poha aya yang kitu mah tagih deui. Terus kumaha ke duitna? Jempulan ke cek Pak Lurah Ridwan lain wa mastaraddahu sorfahu lil mustahidin satosna dicanak duit pikeun kana berhak narima zakat di golongan jelema Islam baik laki maupun awe minimal
statusna fakir atau miskin gitunya. Hatilah orang kita. Amman lam yaktafi bin nafaqatil wajibati la min zaujin aw qaribin payutihil munfiqu wa ghairuhu hatta bil faqri. Kumaha lamun aya jalma teu bisa nyukupan napakah nu wajibna, seperti salaki teu bisa nyumpona napakah nu wajibna ka para istri-istrina lantaran istrina opat. Tuh, nu tadi geus kasinggung saeutik. Atawa teu kudu opat hiji beheulanan, ngeun memang salakina usahana keur memleh. Nah, nyong memleh keur ngajebleh lah usahana lah. Pona mah eta kumaha? Payutihil munfiqu, maka ketika lalakina endek ngazakat, zakatna bikin ka pamajikanana bae. Paham? Ki Zaid nganapakahanana ka istrina, napaka teh hukumna wajibnya ka istri. Nganapakahanana nu wajib ka istrina teu memadai. Entar para unggal poe kos batur cukup tara. Lah salah kadar doang. Teu memadai ge pokona mah. Terus jol teh bulan Ramadan kudu ngaluarkeun zakat fitrah. Geus zakat Ki Jaed ye bikeun bae ka istrina. Jeung aing zakat bae ka silih. Eta kumaha? Heuh emang kuduna kitu. Maka bikeun bae cenah zakat salakina bikeun ka istrina. Masya Allah, bisa gitu tuh zakatnya. Terus wa ghairuhu jeung zakat selain ti anu nyana, komo nu batur mah cenah kitu. Bikeun bae ka istrina Ki Jaed tah. Teu naon. Dengan catatan hatta bil fakri, sampaikeun eta istri Ki Jaed disebut ge sia ongkoh boga salaki tapi hirup sia miskin amatan. Dugikeun hirup sia fakir amat, hirup sia sulit amat, pan sia boga salaki. Tah maka awewe nu kitu ketika salakina neuk zakat tah dibikeun bae zakat beasna ka istrina. Lantaran dugi istrina teh digelar pamajikan atau kasebut ku batur umum pamajikan anu serba susah padahal boga salaki. Masya Allah. Atawa jalma nu teu bisa nyukupan napakah anu wajib, seperti mana samisal nu jadi kolot teu bisa nganapakahan anu semestina ka anakna. Teu bisa papa nganapakahan anu semestina teh artina kebutuhan anak teh tidak memadai. Maka cek di dieu geus bae bikeun zakat kolot teh bikeun ka anakna. Tong cenah aing kasih tara bisa bere jajan ya sia aing zakat kasih bae ya. Jeung sia naon ka situ mah dijual beas nu anakna jeung rokok. Nah, umpama seperti itu tuh pikir teh dugi ka kitu ngatur kahirupan. Jadi betapa pentingna urang nganapakahan keluarga, istri, anak, sehingga bab zakat bage ketika sifatnya seperti itu bisa dibolehkan zakat dibikeun kana eta. Terus cek di dieu payutihil munfiq wa ghairu hatta bil fakri, maka bikeun zakat ku eta jelema nu ngaluarkeunana kanu jadi istrina tersebut ka orang-orang dalam kewajiban nganapakahannyana, dengan catatan istrina teh sampaikeun disebutna ge jelema fakir, anakna teh sampai disebutna ge jelema susah. Ki Jaed anak Ki Bakar cepat Jaed pan bapak sia jelema beunghar atuh beunghar ge abah aing atuh sia susah amat mentemangi dahar-dahar acan rumah tangga. Dah meureun bapana nu beunghar teh kadengieun yen anakna hirupna susah. Jol pe bapana nu ngabagi zakat harta ja bapana mah beunghar ngaran Ki Bakar bikeun bae ta zakatna ka anakna. Ya, Anda dengar sia susah ya. Zakatna jeung saya. Tah, gitu para dulur.